Aduh, sebatas teuing pamane se. Kapake teh geuning balang. Cep angin tong lewat ulah deung sejalan buka angin reungan Tuhan dapat sepi kandang mamanya dia berani bila papat tidak teyak para pengantin anu garanta aja Pak.
nuun dulu mangkarahan nu datang pangkawan mun lembang ngalengkah heula mun milang teh hiji heula sadacan lumampah urang menanjak sok paman lengser eta anu aya dina beubeungan kaluarkeun seueur ku abah sok seueur ku abah Pun ampun kamakung lulusikeun waliku ya Allah kudu ijati mesti adu paha suci neda iris yang wengi neda panggaring Gusti Bismillah ucap kita nyebat dengan pangeran Maha murah maha mulia nu daya papadana anu agung rajana pangraksakeun pangabingkeun urip Gusti waras abdi abdi sadaya Nun Gusti nu Maha Agung anu sifat Rahman Rahim abdi nyatakan ada ginuran rahmat Gusti mugi abdi sadayana hirup baca lahir batin sok mangga eta mah salah we ratu ibu eta baru atas teh mangga saya lagi isi eta mangga paman leser candak eta panganten kana tempat anu saja Wilujeng sumping asep alis nubaring mugara waya anaki muga diating di jaring di perang rejeng di pagi ayo abah hari siapa dengan tengah aku abah kemana tak ini hari siapa mana ini nabi pirhau salah tiba jaring jangan orang mani kali Gusti abah hari sini sudah si berima ini nabi pirhau ya ini Tuhan meninggal dari kamu ini siapa ini tuh ini tuh kali ini tuh orang tuanya apa dia kata artinya waduh apa jadi siapa mah ini siapa ini masih ada dinding ayeuna hidup reknia apa
pinanggi jangka bajaan jangka anu asep anu ginding ayeuna hidup masing mulus surahayu pinanggi jangka Aduh, dia balik ke asik ini. Naon mulu kan naon ini? Aki teka pasihan, jadi nggak dari sini. Aki, si Aki kumaha? Tahu tak kenal Aki? Aki ya. Apa lagi? Aki. Bagian ini nabi berabu. Yang tadi ya aku ini. Sini ini. Aku teka bagian. Punten ibu nu di dieu eta bade kadinya. Punten. Mundur aya 5 meter mundur. Bade kadinya eta tah. Mundur sok atur ku ibu atur. Atur ieu bade kadieu soalna ka bade kadieu. Mamayang bade kadieu punten. Mamayang bade kadieu punten. Kadeu sok tiga jauhan yang ada tiga jauhan. Guru acara masih panjang kene punten. Tekengangannya punten. Langsung guru. Sok mamayang